suang ulin yang muka mari. Anu eta teh. Hayu. Nu eta we. Naon nu kamari teh mah? Aya Kan di bejaan. Tenang rahasia. Balaga pisan teh di bejaan nya. Balaga pisan. Kapan kagak apal? rahasia perusahaan ieu mah. Aing rek lempang. Sia ngalangan aing, ha? Wani sia ka aing. Hah? Wani sia ka aing. Wan teu ngeulewan. Manteng ngeulewan. Ngos sia wani ka aing. Dasar sia teh. Ucing. Naon? Sejing sabangsa nama. Belum. Punten ah. Jadi teh ya. Leuleuh eta. Maneh megat deui. Anjir wan balanawan. Punten ngangkung. Balanawan eta mah. Megat deui wae. Teu wanian. Wani mana maneh jeung aing. Geus ucing aing dipegat der anjing. Tuh. Yang badaminya wan. Kucing jeung anjing yang badami. Mana kitu anjing. Sang yang nu kamari nya. Hayu. Naon kamari ya? Aya we hayu we. Ngilu. Nang naon? Hah? Hayang nyaho. Buka aing. Karun apa? Wah, aing hayang nyaho ting naon? Nyajurnya. Ngilu we. Moal kamari diajak ulin eueuh geulanya anjing balesan pisan. Tuh tempo we anu mandi apa non? Lah. Sing mandi jari aki-aki mah jeung naon. Prank keur ngusip anjir. Boni masuk langsung kan gitu teh. Wah, nu ngadurukan ieu. Ceu, dah jalan terjal Lah, cenah urang buru pampangna mah. Ajeun teh. Bon buru tuh bon juga kacida. Anjing sia da goblok jari sia langsung. Anjing goblok. Aing bro wae. Sama urang ka eta. Aing baru lengepnya jangan tadi gerak. Goblok. Aing ge hese. Urang bunuh we cenah. Nyurungkeun gerak mah. Jan, di dieu nya kabar teh anu kaduruk teh nya. Nya. Naon kaduruk kan? Jadi Mantang. nya. Biasalah lampahan nasiban kribo anjing. Aneh. Jan, tempo itu buahan deui teh. Kita naon nu buahan ieu? Buah awit. Aya kemari di dia ya. Manggi. Bet aya ya. Dia geura diedukasi kurang. Mana? Tah buah awit teh jadina teh nu kieu cek si wan kibo mah yang kemari. Lain eus teh kapan sia sorangan kene le. Nya. Naon buahna? Buahna kumaha buahna? Buahna kumaha? Dah. Kitu we pokona mah. Mana mah? Geus ada deui. Heeh. Saya saberapa puluh tahun sekali. Jelas sana pono ieu. Kamari. Heeh. Nam. Aduh. Ya. Jadi kieu geuningan Nah, beda gitu euy. Naon eta? Ih, kapan itu kamari jadi kieu. Maka naon eta teh? Teuing panan. Lain kawan. Mana cabak? Kembang bangke. Kira Ulah. Tapi ari kembang bangke mah bau bugang. Tina goreng-gorengna pasti bau kelek aing. anjing. Angit atuan. Ya wes seungit sia. Seungit nya? Bau tuh. Seungit. Cik, angsian. Seungit. Meunang angsian teh ya. Mana Siapa ngasihan? tinggal diangseun? Abis si ulang ada cenah. Kamu ulang. Angsian. Seungit. Jon angsian jon ah. Embung teh hayang ah. Nempon lagi karek nempok kamari urang geus bau. Seungit ya, dipercaya. Sok angsian gitu. Nya, teu bau bugang ini ya. Sing deukeut irungna. Entes Nya, irung urang salah kieu. pesan teh. Kesan. Budi dinya atuh. Keula. Tuh sireum. Tah, Oh, bener berarti lamun sireum kieu mah berarti wangi. Manis ya, ngeunah, amis beureum. ngeunah. Heeh, Geus we ngeunah. ngeunahnya. Heeh. Atan sireum itu mah lodar. Pelajaran manawan aja. Jedog heula. Ih, teu sabar. Usina naon? Sabar ya. Hayang teh. kita. Setik. Ieu tah bedi tah. Hidungna. Heeh, sok asah. Aduh seberatu. Aing ketempuhan. Meunah. Mana? Asik balik anjing mau balik jeung ukuran deui anu blog. Amis sok cobaan.
Coba nih. Mana aja? Setik banyak. Oh, sebenarnya naon nih. Yang gede. Ya, Mana? Anjing mana ini? Tawan itu mah ulah cicing. Sana. Mana? Sana aing ge kudu asaan. Masalah gede pisan apa? Tapi apa ya? Yang duluan. Coba lihat. Nanya. Mana ini? Mantap. Asa naon ya? Naon ini? Habis amis kira sana ya. Goblok emang goblok anjing. Boleh anjing mah. Aman deh mah. Boleh anjing. Cek aing ge si Lah boleh. Kapal anjing ieu si Kepolan Suran Kribo mah heueuh da cek aing ge. Apakah engkau sudah sayang padaku? Katemu anjing. Anjing.